Paduken sejatatun kajadian telik bangin derajat ngiwat yang utari sah manasana numawi sanes aluyan lain saja pirudamu saja omongan orang wasmar sanes si sebot sanes si dewala lolos bisnis si dewala jadi mau mali itu pirudamu mali utari awasanana cinta saya akan ngurus susah kumah susah ini akhirnya aku akan ditanya naon dewala maling utari bogoh kan naon sama barogoh kakaburan kil inung bapak terdoa dekarawin di mana inung bapak terdoa jenuh soal kawin malah asal aja duit bebalik teh bari deh eta karena kawin teh lo bisa menguruskeun arenteng geuringnya kawin teh kenal kawin oge kan ayeuna nu kudu ditengeulan mah mending teh dikawin di abu tewa ka Mas Ari mah semangat kitu kirang kasemangatan kitu eta urang latihan perang nya unggal poe nya sumpah tanaga entong tanaga nyawa laras kadikeun kasalamatan negara jeung rakyat urang ena urang binasa ka rakyat sorangan ai gaji urang teu mana era ieu era lamun aya urusan musuh rakyat urang bagianana akang dititamaehan gede ai rakyat bobogohan kurang di Kepung Merah sampai dengan denge istri-istri urang disiksa dibinasa ku bangsa dengan urang tenyusul ai di negara sorangan urang galak karya sorangan era lihat geus ngalarti lah entong lah kayaknya dewala lah loba wewe di negara batur balik marawa anak ayeuna bangsa sorangan ku mane dewala pek wae lah tiba-tiba entong lila masalah cinta-cinta wae lah berat maling awewe teh nya kumaha kitu berat abotna ayeuna dipunak bisa dibawa lupa mata kitu ge awewena bogoh didon ayeuna kurang diuruskeun paman dicinahkeun kumaha mun urang ditanya saha nu muka calanana warna naon calanana sabaraha tetes spermana didinya bakal poekeun begitu mau hukum adat jeung kekeluargaan beres gede hese tata cenah ayeuna awewe diperkosa da bohongan da bohongan budak leutik keneh lalajo dina gambar dina layar kaca bangsa urang ciciuman awewe jeung lalaki geus biasa pada aman atau pada budaya urang mah lamun budak temah utamana jalma kudu rea batu keur silih tulungan silih titip kernya diri budi akaran-karan ti pada jalma ya pantes aya panu lain-lain komo
mau aya beda sia negara mungkin baru sekolah di urang di bekanan kondom mata jaga budaya jaga lamun negara eleh budayana bakal eleh wibawana urang teh geus eleh budaya terus geus eleh budaya beres mata anggul kunaon reus kunaon nya magugulungan nu batur era kusahasieun kunaon ngaku nu sorangan kan tenan geulis nu batur nya geus lalempo nu urang eta we ditanya dan nafsu birahi mah moal aya tungtungna ganti kanu ieu logor deui ganti kanu ieu logor deui da salah urang-urang kenena tuh make di logoran aing ngalogoran resep mata anggur pikanya urus cing dareudeuh kanu geus lalogor ulah ya kan geus karolot Kakang Jakatawan aya naon ieu newak durat maka niwat iya mutarik sadurat makana pawongan urang diantarana dewala si dewala jadi kitu nya tara-tara mau apa nanti ke bagian kaos mah maling kumaha niwat iya mutarik atukeun bae kapan bade ditikahkeun ka Yaya Abimanyu nanti menang gitu aku batur kapan dia Abimanyu terus nikah tidak malah nomor 2 iya terlucu alasan si Dewala cinta jadi beda pandangan ku sampean Dewala dunia tengah daun kelor kumaha walana cinta menghiji asa pintar si Dewala lagi asa pintar si Dewala lagi jadi tanya nih ku sampean untuk kumal si Dewala nanya ingat sampean ajaran ti Kang Jeng Rama Kang Jeng Rama Arya Bratasena jangkung dhuwur simar dada jangkung dhuwur jangkung dhuwur jangkung teh jangkung dhuwur teh jangkung gede jadi Kang Jeng Rama teh jangkung pisan akang ditanya ku Kang Jeng Ibu Dewi Badrawang Siti urang aing Raden sakumaha jangkungna langit akang bingung ieu tang terus nama ke bingung Raden jangkungna langit teh sajangkung kanyaho itu mata ulang aku pinter lamun urang timah kadinya tidinya kaimah kanyaho urang teh kakarasa kitu sakumaha luasna alam dunia Raden terang ibu dedeh teuing ai luasna alam dunia teh saluas pangalaman anjeun eta kaculah ya mata kade mata urang ulah sok nanyakeun ka ditu nya sikap bade ngaharapkeun kana wayang lamun ditanya da moal apaleun eta we jaga pagawean urang jaga pangulinan urang teh ti imah kaburuan ti buruan ka imah kanya urang teh ngan ka imah jeung buruan Tena si Dewala pasti menang mikir maling utari ku cinta eta akibat cinta saya mah teu kudu ribut diributkeun menang si Dewala mah kenging sabab teu gampang ya mawa awewe tang tos ulah di amarta teh kacluk kakateng ibu kalau kajam napia kajam paling angin-angin ya naon anu disebut kacluk kakadang ibu kabejakeun ka dulur anu jauh
Eta tadi kakadang ilmu ka jamna pria ai jam teh waktu bahasana kawi lamun urang keur nyaritakeun soal maling awewe si Dewala bakal ka bawah tanana jelema geus aya ngaran Leres. leres taina kawiwirangan si Dewala bisa mawa putri ti karaton sedeken di amarta teh kasohon anu ngajagana jangkung hade mangih tungtunghana teu karabat dasar kawas gegep sirup anu bisa Antos play. nah ku si Dewala beunang tidak ribut masalah cinta jujurkeun namun ge lah Kang Mas nah naon jeung sampai ngobrolin kene nyuhunkeun bad era lah nah isin akang pernah boga ka bogoh teh kan kadinya-dinya ku babaturanna di Pangaruhan dekena boga salaki tukang liar ti beuting Bener. ulah adengekeun norona dengekeun gajina aya nu nanyakeun bu aya jalmi ngalit ka dieu kumaha jawab ceuk lemur eta aya ge panayagan bedo boga dia akan kabogo nya hujan cek pimitohan tentang uih ujang Jakatawan tose bogo ini elang ngareunanya nya ada akang teh sare ke dirinya sare teh di tengah imah da kamar kan hiji akang sare teh dihandap di dieu kabogo ngajajar tiluan pimitohan lalaki indungna kabogo akang mata akan teh subuh teh hayang we dijajabkeun ku kabogo jadi kalawang wae umurnya kumaha we coba sabak tua teh ya pasti ai akang teh tangga heula kitu da geus aya ditunjangeun akang tah kitu akang teh nyai jajab pula akang awalna tah ai konya teh ieu mah ujang salah newak akang lain ka suku kabogo kalah ka suku pimitoha teu kadinya deui akang era Batang Dewa pepe lah urusan awewe barang kau ningaku dipati Arjuna nafsu ngaku kudu amarah teu kawacan Iya iki. sekilat ngayat gegama sekilat ngayat gegama inceran hambunnya sakilat ngayak buka meninceran menjelaskan begaman kena sasaran bapak kedahi ngalaga yakin ngalaga katoyan sukanya semua ai sampai nah nganggap Gatot Kaca bere kesempatan keur kapur ka Sidewala Ya. sanes nah dina pesan panas asa kurang teu beksa Sidewala teh putra saha barang ku Gatot Kaca bade diborokot
ngawatek aci halimunan dugaan Gatot Kaca nendrak bumi sugan ka jakar bumi nyemprang laut sugan ku Jakatawa Manawi karunya Gatot Kaca ku antarjati dibantu daeraheun pahlawan nguruskeun cinta Jakatawan kalah jeung sirikeun ngamak bodoh keun atuh urusan awewe mah teu kudu ku tukang perang nya ayeuna sampean kalah ngasokeun salat mah kieu we mun sampean can saya ku Gatot Kaca akang wakil Gatot Kaca musuh tidak rebut lawan ti budak tanding ti leutik bener dina lampahan kumbina eta ayeuna keur akan rebutan kabogoh Rukmini jeung Suyudana gede di pepanggungan sampean kungsi peperangan bade dicobi deui ayeuna hapunten teu gadah ka akal sampean minta dihampura ka Gatot Kaca Gatot Kaca hampura paman putra panjenengan anu lepat ayeuna mah kipe Gatot Kaca keun paman anu bakal ngaporogot sidebal kakang area urang jorak ka Karang Tumaritis Sudika dapur jamu orang mampu pito tamak karasi dewa utuh bocah aku orang baru sopo papamu tidak naon dah gitu jadi tuang Rama Raden kahayangna ku hidup teh sagala beunang tapi kan manusia sifat kakurangan taina urang tuturkeun Bandungan perjuangan jadi panangapana sareng tuang Rama hasil atawa Bandungan gening aya paribasa cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nempuk bisi kaduhung jagana birodawa tuturkeun uang sabab geus ngajorak ka Karang Tumaritis pangagung geus ngajorak ka rakyatna narayat awan pangagung kitu nah urang ditantang ku Nagara Batu eueuh kawan ai karaya serangan ngajorak nu kitu pangagung sadaya-daya tuturkeun Pak tanpa da Kresna mengadeg mungkin jagat natanira mintonakeun ti Wikrama wibu kadia kalam recu Kresna wiku kang
raja dari kupati keke hujan sabab teh ngadalang salaras nama dalang ai dalang nama nyata Bapak Midun asmana keluarga besar nya hujan ieu Bapak Midun teh sanes adiguna luhur buta gede dunya mintonkeun kaayaan kamewahan ngamonya-monya harta bana anjeunna teh saking kudeudeuh ka putrina anu bungsu nya tur aya milikna nyata naon saur anu kapungkur mayar kecap anu baheula deuk munahan hutang caret dina sateasana dirampalan deuk diayakeun upacara adat naon lai upacara adat nyata upacara adat teh aya upacara teh bahasa nasional tapi tiba heula geus aya di bahasa kerajaan aya pedang upacara aya di kawin upacara nyata di kerajaan disebut upacara adat teh baheula raja urang ngawinkeun teh kitu nyata disebut upacara adat supaya panganten awewe penganten lalaki saadat matak dina upacara adat ieu dilaksanakeun enjing tadi nya hujan matak cenah ku ramakna ngahaliringna ge aya upacara adat teh kieu pandi urang mah lamun nyerenkeun geuning dah yang Purwakanti tah upacara adat mah asli sunat naon aya leupeut hirup panganten kudu sagepokan naon aya kupat kajen pajejet luana tapi ngagelemong buleun jerona naon aya bakakak kenemrakeun kebersihan hati naon aya tumpeng make naon aya tumpeng teh tina patumpang tini sanguleutik bakat koloba jadi muncul luhur naon aya naon supaya panganten bisa nyileung-leuman naon dasanajan aya beubeureummna aya bobodasna eueuh cangkangna moal jadi anak hayam ta rumah tangga teh cing ngerem jiga hayam keur nyileung-leung supaya boga turunan hirup jeung huripna jiga hayam saha cangkangna panganten teh inung bapa aki nini uyut bau jangan warai udeg-udeg kekait jantung siwur ta budak ulah poho kakolotna di mana geus kapangih dina rumah tangga no penurang geus megal mageuning anak hayamna cangkangna mah dipiceun gitu dina upacara adat mupuskeun kendi eta teh ulah mun aya kamak ulah mupuskeun malah disawer kuramana naon ai nyawer teh ngawurkeun pasapa beas lamang kahirupan duit lamang usaha koneng lamang dudunya bumbu nyata lamang ada yang memakai jeung permen permen kata malamang puluh mah kolom mah ya jadi dina upacara adat teh dina nyawer dina naon inu urang deuk usaha di dimu mulekna lamun lain kudu bogana contona kolot urang baheula lamun nimang budak dang ding deut ding dang ding dang ding naon ai ding deut teh kemang sampeu supaya anakna anu ditimbang kaluhurna sirungan kahanapna jadi beuti tapi budaya urang
mata dina upacara adat tarik merak supaya panganten bisa ngibingan ieu jaman itunya jadi merak ke tukang nari mata tong dicampur sebab dina bahasa Sunda melamun mudah-mudahan bahasa Sundana muga-muga ya. Alhamdulillah bahasa Sundana pangestu tong diborong kabeh jang maya sampurasun anu kapihatur teu kedah bismillah deui dai urang nangarti mah bismillahirrahmanirrahim si ujang teh inget kana hartina Allah abdi bade welas asih da moal parasehat jadi urang masih maca bismillah ge nah teh abdi Allah bade welas asih maca bismillah ngumpul teh nyaho kana welas asihna bismillah bismillah pasehat terus ya dan wae dina upacara adat tadi parantos beres malah disawer kuramana ai nyawer teh papatah eta tandanya munjung ulah ka gunung munjung mah kudu ka indung muja ulah ka segara muja mah kudu ka bapa gitu indung teh tumurah hayu bapa teh tangka darajat saha anak anu teu ka indung bedang wang kelang ka bapa hirupna moal aja muga dorakati nu kawasa sabab nu ka maha kawasa ngagelarkeun budak ngaliwatan ibu rama ieu adat urang cenah ayeuna dihijikeun jeung agama sok cing rukun da sami wae nya tatu muga-muga ieu panganten cing panjang punyung panjang yuswa tebih balai para rezeki nyata awet dina rumah tangana kacai cing jadi saleuwi kadarat cing jadi saloba nyaujan cing lutut raut sauyunan sabobot sakayon sakete sapihanean naon ai sabobot sakayon sapandaung jawaban naon ai runtut raut sauyunan urang teh jeung pamajikan cing runtut naon anu kudu diraut bisi aja kasalahan ngomong tina kasar lemesan tuh sakete sapehanean sanajan boga dosa anu pangletik-letik na gancang urang silih hampura kitu nya ujar sabab dina seserahan ge geuning kudu apa sastra Sunda mah ngeuleut ngeungkeuy lain ku tangeuyan tapi ngeungkeuy ku kadeudeuh ngantai lain ku babawaan tapi ngantai ku kanyaan tong make bahasa dalang itu tamat mah sok marake geuning bahasa dalang mah ngeuleut keungkeuy ngabanaeut jauh keneh ngeuleut keungkeuy ngabanaeut kemat-kemat nyatang pinang silokana sela blakitik sela batu blakitik sireum teu benten ti sireum anu ngantai dina luhur batu sanajan diitung teu kaetan wilanganana pakai bahasa anu urang ke kepentingan urang ulah era kubatur mah bangsa dunia neangan bahasa Sunda aya urang Sundana teu apa nyaujan atuh ieu panganten nyaujan cing iman takwa kanu kawasa subujud ka ibu lama guna keur tatangga sareng barayana kabumi cing jadi sakamar kakamar cing jadi sakekepan cing ngal kagungan putra sangkan aya panjang cang durian atuh bapa midun sakeluarga saatosna ye hiburan cing aya dina ginanjar kalujengan mulus rahayu berkah kalawan syaraf nyaujan selamat panganten selamat pamidun selamat urang nu ngahibur selamat anu nongton anu cakep anu tebih muli nanti tongtonan ulah aya halangan rintangan di jalan cing dugi kabumina masing-masing kalayan aya dina ginanyar kalujengan nyajan sina ka dieu akang ilahi
keke ya diberi kata-kata itu kuno aja teh rek ngawitkeun putra anu bungsuna gitu judulnya teh cing ah Kang gening para wisata kan anak-anak bungsuna di Sumedang kapan aya ilahana lain kasar dabuku daya lemesna Mang Midun debuka kanyut punah Mang Midun degapukeun kanyut punah waktu lahir tatangga kabeh daratan boga putra istri asa karakakan bentang tanganna nyaracep kana kayut pada gitu kekanyutnya kayak dibagi dewek sesi mana tenang alah jangan supaya perlu kasabut sunat kalamba naik itu makan iya di penggemar bapak ikat nyaho tahu penggemar biasa katampi ngiring binga cina bapak abdi oge ka panganten putrana pun dulu pamilu naik itu cing panjangnya awet jodohna leres hoyong di kaulan ukang cepot disangakeun kasadaya wargi-wargi atuh umumna kanu nongton ai laguna teh biasa we cenah kaseneng abdi naon itu eta pae kata kasenengna mau ngulukoy
jangan tapi maaf itu kan nah paikat senang karena mau ngulugai maka wakang urang artikel naon lagu mau ngulugai sorah bulu kukus Ngelun kamanggung nada papayung nada jemar pangampura lugai lungsul kamaksa pada bean tahu Bandungan nyerangkeun tika anggangan lampahna bersewesiwi mereka Asia Malang hasil ngimlang banyak jasa mengakulun tatar sunapapurana Rahayana lara malangsa lumatakya dilandaran pateng tongan delayan jeung duduluran pagirang girang tampia mereka Kapurwanaksina jeung lengan sudasana ludeng ajeung ngalagena sakacena jeung sifat leungit tanpa tapi lara kaca gegeteun sedih jeung perih nu mata deuk makalangan mereka
borong ngomong nyangereng si humrang eteng sosana ulun moncorong merdeka kayu teh nyata riwayat silih sengitan siliwangian tadi ngabandungan nyerangkeun ti kanggangan lampana keur seueusiwi merdeka pajajaran naon lain merdeka tina bahasa mardika bebas tina penjajahan bangsa naon wae mata kurang mah aya dangiangan moga-moga urang mau ulakeun ku gempa ulakeun ku tsunami cing araman weh sabab mutkeun pajajaran di Bandungan nu kadua hasil meleng hasil ngimpleng menang mikir hayang lepas tina jajahan Belanda datang karawak deui ayo masa minga kulang tatar sunapa buranta loba nu malodan ada digunakan dia cadas pangeran teh rakyat mah lara bangsa nu matak jadi lantaran dijajah patengtongan terayut jeung duduluran pagirang-girang tambian urang Sunda mah tara daek mawa batureuna kalau pulang baheula bangga geus eta teh jenderal teh urang Sunda urang Sumedang eta wakil aya teh urang Bandung tapi tara daek mawa urang Sunda nase can pernah urang seumur dina seni make dipajukeun ku pamimpin anu asalna ti urang Sunda aya nu aya di urang Jawa Barat batur manut di Lampung mawa seni Lampung di Jawa mana seni Jawa tak mereka bangsa Sunda jalur itu nah mendarukeun di urang di batu mah teu inget ka urang mah mata disebut dirinya patengtongan daya ini poho Purwadaksina jenglengan Sunda asal sobi di anak ulang Sunda mata kan bahasa orang bulan kamar memang puasa na boleh kuningan istirahat ku dewek ditanya ibu orang Jakarta asalnya padahal abdi mah urang dieu geuning ceng tadi sapertos Betawi abdi jalan kopi di Betawi kan pangitan kacacana kayak urang Sunda udeh mak ya udeh gitu ya gua akan ditanya ibu orang Jakarta sana bapak abdi dagang bubur di Jakarta pengen kacacana ka dieu Jakarta gitu loh lain ulah ulah leungit nu sorangan eta matak disebut poho Purwadaksina jenglengan Sunda asalna ludeng ajeng ngalekeuna ngarakacak kegeteng sedih jeung peulih nu matak deuk makalangan ulung tangan tantara hiji rakyat 200 matak kamardeka teh lain pamere jeung lain warisan menang getih-getih kolot urang tentara sakurang rakyatna 50 pamurunting dan disebut ngarakacak kegeteng sedih jeung peulih nu matak deuk makalangan dek milu perang seketan awi ayeuna geus kieu ngareun nangis ya awi teh diseketan di belah nu hiji didedetkeun anu hiji diangkat anu untung bari teu saimang jeung pangarti anu riweuh dialog kumaha penting ayat-ayat suci tercecer tapi neangan keadilan kudu ka mana lamun urang teu gancang kareling kana jalan anu bener naon anu pang indah-indahna kahirupan bener eta ayu mata didinya aya mata kan lugai mau pajajaran lu mungsul ti pangtapaan ngalenghoy jeung gagaulan
sora ender matakan daruan waduh perempuan tinggali ku patul jika mau dipakai lambang senjata anak kujang bukti ay kujang teh kujang jina kade oleh ngaku orang Sunda ay mawa senjata kujang tapi jangan bohong waduh leser janji kujang teh kujang jina nya anu dilakukan teh mau ngulubai teh tanyakan ka punadi gitu bapak ikat